kacapangan zaman ngadeg kalupakuan nuka masur pajajaran tempat payung kehadiran ayeuna di kondangan Gusti asma warisan nyucruk galur cacandran Siliwangi pupunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sejagat raya kebenar rampung kukuh bersabar tindak tanduk anak tinggar Siliwangi Ginanjar kasatria nu kawentar wangsit pitutur nuluy keras malulur wawanena kaukur suka jalan kakabur nyangakeun perwari sadaya khususna ulah hilap like komen subscribe di channel Harimau TV tangtos diseranganku RDN Project oke serangan berbeda oke seranganku perwari seraya menumbikan cinta lagu-lagu tembang sunnah disunahkan penciptaan Bapak Tik Mukhtar atur nuhun sama almarhum baheula kacapangan zaman ngadeg kalupakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyutruk galur cacandran Siliwangi pupunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar ampung kukuh sabar tindak tanduk tinggar Siliwangi Ginanjar kasatria nu kawentar wangsit pitutur nuluy kenas malulur wawanena kaukur nu besawa nafsu takabur aya kulan Bapak Guntur teh ieu nyangakeun kulan tarompetna
capangan zaman ngadeg kalupauan nu kamasur Pajajaran tempat payung mah kadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyuk ceruk galur cacandran Siliwangi pupunan kapahlawanan juru baki perjuangan lambang kejayaan tegukana perjuangan kiwarikeus gumelar putra Pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya